Bet, kemana mana? Jumatan atau ke masjid? Mana aja Jumatan mah lain copi raon. Arek atuh nya ke Jumatan. Arek ke Jumatan, arek ke jeung tiala nyusul. Oke, gue tuh nya orang tiala masjid. Ayo. Ayo. Nanti Jumatan. Tuh bener mau. Ya bisa beurang, ayo bisa beurang ah. Yuk. Nah, mana balik di Jumatan teh? Aing teh balik Jumatannya masih kita tama we kacau. Kunaon tuh balik kunaon? Karena ge aing nepi ka hareup aya peringatan di dinya. Peringatan naonna? Peringatan. Oh, peringatan di hareupna teh aya tulisan sakur nu mawa HP ka masjid kudu dipaehan. Balik dewe aing sieun. Aduh. Aing mane lain dipaehan jelemana, tapi dipaehan eta HP-na ngagang salat. Boy Jumatan keberangan ieu. Duh. Sana buk teh. Baiklah. Tuh pada datang. Oh, geningan ieu budak teh. Wih, siang dari Rio wae. Ade, eta senana jadi alus deh Kang. Ih, si eta senana jadi alusnya. Apaleun mana ngadeg eta bieu ceramah Pak Ustad. Cek Pak Ustad oge bieu ceramahna naon, Cing? Naon? Buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Entak tadi senal aing butut. Tukarkeun we, Cing. Aduh. Anjay. Nah, setelah buruan we. Enggak heureurinaan nih. Cok ini. Cok ini. Boncel. Alang wae. Di dinya. Heueuh. Oh, di lah. Yuh, ya. Rek healing aing gaya kieu. Kita si Moy bieu jeung si Boy healing Ih, ayo tuh, Boy mau arek mal healing teh. Ari mane arek ka mana? Sia teh. Apaan healing? Cek mana bieu healing cenah. Healing teh healing ingkah nyingkir. Ini Oh, nyingkir. Dia ngahalangan. Ai subhan aing teh healing jalan-jalan. Anjay. Hidih, yo pemuda masa depan duaan wae kenal naon euy. Nongkrong biasa ngopi. Nongkrong. Mana rek ka mana eta rapi ieu? Urang mah rek adinya ka kotak meuli cuek kita mah Ka kota, entong ka kota. Eta teh rusum hujan, rusum caah. Eta cai lagi gede ngalewatan jamatan. Batur ka pasar balik deui. balik. Balik, geus mah bener. Mah bener Tapi balik lah. udah nanti usum hujan. Atuh balik dia aing mah dia. Balik dewe. Atuh heueuh. Cai ngalewatan jamatan. Berarti kan nu bawa usaha. Anjay. Man. Hari mana kurang balik deui, Pit? Cenah rek ka pasar. Tuh balik aing mah cek supir angkot cenah di pasar lagi riweuh, rame, batur ge baralik deui. Tak aing ge balik deui we. Oh, gitu. Oh, Balik kan teh berarti ya? rek balik. Tetulus. Da cenah mah di jalana di pasar di tu riweuh, rame, batur ge baralik deui cenah rek naon ke pasar. Ka pasar balik deui. Geus pugu ge pan batur ka pasar balanya, mau mungkin ngareno. Pasti balik deui. Aduh, komplak ya. Anjay. Aduh, ai jadi kuntu. Karaos, Mang, karaos, Mang, karaos. Ketika mana ya? Karaos, Mang, karaos. Mang, karaos, Bade, karaos. Bade. Buntu, sudah jadi buntu aing teh nyeri senal ngaladek. Minta Mang urang mah dagang, Mang, dagang kaos. Bade, Mang. Anjay. Duh, mau bola kamaran nang Eta eta. Pe, kemana? Kurang tadi didatangan ku Pak RT. Kita itu ke desa kita mawa KTP jeung kakak. Kurang naik balik heula mawa kakak. Beunang bantuan. Heeh, KTP urang geus mawa ieu. Sedang fotokopi. Oh, juga tuh. Ya urang mah kakak heula nya. Gaya syuh. Aduh, boynya
Bantuan wae di kabatur bae mareunang. Urang mah kira-kira tuh. Aneh nya Orang mah ayeuna mah menang bansos si Pak RT. Mana teh ka mana ieu teh? Pan urang ka desa, urang mawa tadi tidak Pak RT tidak mawa KTP jeung kakak, urang kakakna teh dibawa. Tah ayeuna mah urang lengkap jeung kakak dibawa. Menang bansos. Kakak nu kieu sia teh mau KTP leutik fotokopi jeung kakak kertas di fotokopi kartu keluarga. Anjay. Aya kopi eueuh jang udud aing ngari pangku. Kenal mana Os? Aya meureun sabatang euy haseum. Urang aya di imah. Cokot. Oke kuat cokotnya. Aduh aing teh kuat haseum tadi boy. Aing mah kopi hungkul hiji. Aing mah. Cailan wae tuman kok. Boy mana tah? Seburu dia kah? Mana udah teh? Ya. Haseum buru ah. Ya kalau dia. Heeh, itu kuat bagoy haseum aing yang udah tadi. Aduh, ajik pelem dulu teh. Tapi nona ada pahang. Anjing ieu teh pahang kieu. Oh, pada teh tai doma anjing. Anjay. Ain pe. Naon kieu? Urang teh butuh kayu. Aduh, oke lah. Wah, be aku di kopi deui. Butuh kayu. Jangan pos anu di ditu di tetangga sabulah. Terus Bejana ieu teh kebon teh cenah anu bapa maneh. Heeh. Loba kayuan ieu ya. aya kayu mah. Tah terus lamun misalkan dijual, pasaranna sabaraha nya ieu kayu ieu? Oh. Moal eta mah moal dijual. Nah, moal Pasaran mah cek Pak eta oge pasaranna ye. Moal dijual. Cek Pak RT oge. Komo Pak DKM kudu ngamek tah. lain. Gitu. Apaan cenah bejana bapa maneh teh dijual kayuna ngadenge. Terus pasaranna sabaraha ieu eta kayu? Moal da eta mah pasaran mah anu gaduna ge masjid eta mah moal dijual. Tapi Aneh kumaha kok kayu oge. bapa maneh tapi pasaran masjid. Maksud teh ieu teh kayu teh anu bapa maneh apa anu masjid? Ari kayu mah anu bapak urangan, ari pasaran mah kabeh oge moal kudu dijual, ari di ditu di dieu oge. Da anu bogan oge masjid pasaran mah. Heeh. Anu bogan oge meureun teu ngamok eta DKM pasaran dijual mah. Pasaran Atuh. masjid DKM Atuh nu naon? maot Ari ge. mana ngabahas pasaran naon? Atuh nu maot ge moal bisa digotong pasaran dijual mah. Aduh, eta mah pasaran teh keranda peragi mayit, pasaran urang mah nanya harga kayu. Anjay. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakar teu anjing. Lain nyeri ku panyakit, tapi kabogoh direbut batur. Anjing. Goblok. Kang, di dia Neng. Naon Jang? Tadi abdi ka bumi milarian. Aya naon cenah Lain sok meseran tanah keneh teh Kang. Osok masih keur neangan pugu ieu ge lah deui. Abdi bade ngical tanah. Belah mana? Aya di ditu, da gua harganya. Itu budak tadi keboga tanah. Asa teu yakin deh kah? Asa teu yakin deh kah? Tapi teuing lah. Meureun ah. Pertama nabogakeun meureun tanah. Kang, Ieu, ayo tanah teh bade diical. siap. Sabaraha? Ngaluluconkeun. Aduh, ampun pagawean teh. Ih, panci abdi ge bade ngical tanah. Omong salah tapi bener. Anjay. Kieu mau. Heeh. Kurang teh kan lumayan lah aya kebon di dinya tah. Kurang teh hayang melak tangkal cau. Pokona mah geus arek lah ek melak ieu teh. Tah urang teh ek melak tangkal cau. Tah kitu mah tang melak nanti make antara tangkal cau, antara tangkal cau. Jadi geunaheun aya sepet tah gitu. Ari jarakna
cau ka dieu jarak. Ye, teu make jarak. Maksudna tangkal cau. Terus antara dia tangkal cau tah. Jadi aya ieu deui kitu non longgar lah kitu tah. Jarakna cau ka dieu teh jarakna sabaraha jarakna. Teu make jarak. Naon make jarak kan urang teh di dieu teh menak tangkal cau. Biar make jarak. Geus puguh deui kan tak celep di dieu tangkal cau ye. Antara di palingnya sabaraha lah gitu di dieu celep tangkal cau gitu. Jarakna tangkal cau di dieu nah gue ka dieu jarak sabaraha jarak Geus tangkal jarak. make jarak apan di dieu teh cau di ka dieu teh make jarak sabaraha jarakna. Urang mah teu make tangkal jarak henteu. Jadi kieu tah. Urang teh celep ye tangkal cau ye. Tangkal cau. Heeh. Jarakna di dieu sabaraha. Henteu astagfirullah eta ke deui. Make antara jadi ieu teh. Heeh, make Jarak antara. di antara teh sarua. Oh jadi gitunya jarak di Antara antara. teh sarua ieu tangkal cau cep di dieu teh cau jarakna sabaraha lain tangkal jarak, lain jarak. Oh, Bates. da teh nyaho atuh sudah Anjay. Keur naon pit maneh euy? Ah, keur kieu we boy bingung lah hirup teh ieu. Bingung ku naon? Teu kunaon naon. Lain di ditu aya panjat pinang arek naon maneh? Wegah ah. Kunaon masang wegah? Haram seteh panjat pinang mah. Ram, ke. Atuh heueuh sia teh cek Pa Ustad oge. Memeh di panjat mah dipinang heula. Mentak haram panjat pinang teh ulah. Oh bener si Apit Anjay. Esa. Oh, ngeunahnya bieu Mas Ape. Anjing kalau eta teh hayang. Ya aing ada harjang-jangna. Ini meni lumer aing kana kumis anjing. Oh, pasti dah. Ngalah deh. Palem. Siang lebok tungirnya. Heeh, bok tungir aing. Hangit bagong Si eta coy. anjing. Eta bener emang di mana deh kah? Menang di Mitoha. Metoha saha? Mitoha saha atul mun saha deui aing anu sia mah goblok. Anjay. Lain we Don. naon? Hari pamajikan di dinya masih keneh nyieunnan leupeut. Ah, geus henteu ayeuna mah parean heula ah. Naon? Ah, kudu diapeun. Ayeuna mah diganti heula ku seusemat awi. Make hektar mah aduh, jeung diapeun. Oh, ulah ketang make hektar mah bisi kateureuy sia teh hektarna karunya batur. Ye, lain kitu maksudna. Ayeuna kan keur loba ye dina TV keur rame. Jeung diapeun urang mah. Masalah di hektar teh kitu. Lain hektar eta cungur eta mah hacker anu diutangan ku polisi mah hacker. Heeh, Oh, anu bedanya? urusannya polisi mah. Hektar. Ai hektar mah dikitu teh cepet. Lain bleh euy, aduh. Sabarang tidinya geus ngadoakeun urang teh aning dibentar gurudug. Terus Aduh, jadi genggeapeun euy hate teh. Komo pas ke paul musim hujan. Duh, kumaha tuh euy dika. atupan eta mah sia teh ngaranna ge heureuy skenario dina adegan. Maksudna lain beneran heureuy. Tenang we, sia mah ulah khawatir. Dinya teh sahabat urang hiji-hijina anu paling bager. Mal mungkin urang ngadoakeun goreng. Moal sia teh. Soalna maneh mah teman yang terbaik moal waka dikubur can paeh mah. Lain ku kitu masalahna. Euy, aduh. Kumaha deui atuh? Kamari oge aya nu datang ka imah. Terus tetep panto. saha? Untung eta pamajikan anu mukana. Kuludug Allah. anu neang. Aduh, kumaha tuh deka euy. Geus atuh enak mah kieu urang-urang ngadoa deui nya. Ngadoakeun nu alus lah ulah disamper geledeg nya. Ya Allah. Dah deka geus dah teu kudu doa-doa telepon we abis gancang nepina ka itu. Ai si cungur. Ih, Arek ditelepon kumaha, wow ge hanteu, boga nomorna ge hanteu. Eta si guludug teh orang mana? Anjay. bleh. Naon lah, orang
pusing aing saya ngomong jeung maneh barina ge teh nyambung rek naon. Ieu mah serius. Tuh batur mah di kota. Darah ratang. Rariwo. Darah remo masalah BBM. Nya aing geus naik mah. Leuheung bisa turun deui, semua bisa turun deui ya pasti ya BBM ya. Lieur mereka. Ngaran-ngaranna BBM geus naik mah seteh turun. Pamohalan aing eta nu darah remo ka cara cape singkuleuweuh. Demo ti ditu ti dieu. Geus naik mah, naik we. Hese na turunna oge teh. Eta Pusing aing mah. mendingan cenenya cepari basana bensin nu naik. Ya. Cek aing oge Rada genah gitu supaya basana mun bensin Curiga, naik mah ka urangna oge gitu. teu nyamung. Rada iyalah gitu ai bensin mah teu cara ting BBM gitu. Heuh, sia teh cungur. Bensin teh singkatan tina BBM, bahan bakar minyak. Eta teh ya. Lain euy, boy don. Boga cerpen teh euy. Budak aya tugas di sekolah ditanyain cerpen. Cerpen. Oh, pan nyaho urang teh jelema bodoh teh sekolah TK acan, dar ditanyain cerpen budak. Atuh aya nu kitu mah cerita pendek lin cerpen. Heeh. Babari anu kitu mah geus we nyaritakeun kerajaan. Tah kieu nya Takkeun dengengkeun. kerajaan kumaha? Dengengkeun heula caritana kieu. Aya raja bogeun 2 anak. Ya. Tah si anakna teh disakolakeun. Terus Bu guruna teh ngadongeng. Tah si anak teh ngadongeng ye tentang raja. Si anakna teh ngadongeng deui. So ada aya raja boga 2 anak. Anakna teh sakola. Bu guruna teh titah ngadongeng. Tah si atuh budak eta teh eta mah cungur lain cerpen eta mah dongeng. wah dongeng. Dongeng eta mah 7 peuting oge moal beres moal eta mah. Atuh dasar. Anjay.